hayang sinubabatu melapanan di basis mikahoyong. Wah, kira-kira na aya teh teu naonan kumaha we adulana mun di sagala digeugeureukeun teuing geureuna ge. Anu kasebut tari jageureuh Carita na mau ngalengkah, aing ngalengkah henteu. Geus kararumpul sadaya. parantos. Syukur Sadayana ge kempel kulan para putra. Kade bisi bebekelan beak Kade sasajen. sasajen ulah waka diganggu Ya babak heula naon dia. kupat leupet tangtang angin jeung sajabana Tubuahan surutu menyan kade. urang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina dadatar dina gawir na sirasai kade teh aya nu ngageugeuhna Aya nu bogana. cing kira-kira cek Aswatama nu ngageugeuh di luhur gunung naon tangkal kai nu pangluhurna eta mah tutuwuhan atuh Ieu mah gaib. nu gaib Anu di luhur gunung cing teh kaswata mah naon. cek Aswatama naon nya nyangakeun atuh suung teu aya deui anu aya di luhur gunung teu aya deui naon nya teu aya deui heuh naon disebut teu aya deui beureun eueuh mun teu rame pisan tah kitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh sakira-kira na urang moal matak pikasirieun moal matak jegur ulah diomongkeun era numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nu linggih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. Oh, putih. Kunjung Putih mah eta dina bak catur Kuncung. nu dina datar nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dia eta teh kaagungan Allah wungkul kade priatna jeung hati-hati Kade. wonten ningalas pringgan dingat salah wonten ningalas pringgan dingat salah Kurawa samia pada merbayaksa Aswatama Jaya Rata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing leutik anu parantos jadi ahli lebet kaleuweung pikeun bubujengna ieu para Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama sato naon ieu teh sato naon ieu teh dah sato lomong tapi leheung da mah pikasirieun tak kitu mah nunyang meusan rada nyari saeutik Aya wae. naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen teu mah utama nama bagong Eta pangeurana nu katewak
meureun sararea apa kejadian di negara Astina? Aduh, hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kejadian. Usum halodo loba kejadian kahuruan. Usum hujan loba banjir jeung longsor. Candi tema ayeuna make jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter. Jelegur omak tsunami lain cutu meureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin. Kulawarga. Bensin naon, bensin gas, bensin naon. Itu aya nu neangan kaleci. Di mana? Di Rancakole. Lain di Rancakole di Aceh. Di Nangre. Nangru Aceh Darussalam tak eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di negara Astina ku ayana kejadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat kiamat leutik Kiamat kecil. lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor Pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula. Yen ieu teh dunya teh panggung sanewara. Disebut kiamat ubro Kitu. Aya kiamat gede, aya kiamat leutik. Sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat. Oh ya. Ngomong karep atuh ngomong deh. Baik atuh. Tuh. Kiamat kecil ya teh. Jadi ieu teh kejadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos. Kecil. Oh leres. Kecil. Kiamat cetek. Karek sakitu tah. Malahan disebutna oge ieu teh kiamat nasi goreng. Nasional. Nasional. Aya ngebenture aing duh. Itu. Nah, dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatohan anu aya di alas Brenggan dengan salah. Tuh. Eta panyarang teh. Naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara Astina tapi tetap di negara Astina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aya di alas Brenggan dengan salah. Untung OJK. Ada acara-acara gitu. Itu. Mandiri mang mahirup. Hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek. Itu tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya. Nah, sadiakeun ti beulah tongoh aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog. Tumak. Ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab mang geus ditah si surai ti si muncang. Jeung si bengkung ngasruk abus ka leuweung. Siatop kada Si kastop belah wetan. Kade bisi salah newak anu di udag bagong der si kastop ditewak. Kitu. Wayahna giringkeun ti lebak. Ya, giringkeun ti lebak. Siap. Anjing-anjing petingan kaluarkeun. Hah? Utamana anjing herder, anjing bulldog, Doberman, anjing buntung, anjing suana. Cing kira-kirana anjing nu mana ta anu disebut mana nu bakal alus barona?
Ya anu bakal morona mah deui anjing hirup we. Dan upaya mah bisa. Alus bener pisan. Bener teteh. Bener. Tepat. Itu anu bakal tarik ngegehna anjing nu huntuan beres pisan teteh. Itu Sada abdi lah kaya banyak kawinan datang dikukuri bertahuman semua nur rakyat bersama dirayakan sembah kapiaturan diterima saya tambah mengempang teu bosen maneh ngapoe ngan heureuy ya pagawean teh aduh nah make bosen ngabang berangkeun Kang aduh ngabang berangkeun kabingung ya abdi cek ulan nya ulah cara seperti bahasa datang kumakarna maneh milu kahareup ampir ka jejeg lumawi ulah ulah disiar teuing picilakaeun teh harita pamiti aya anomanya duh abdi untungna teh dicanak ku anoman ti luhur nya lumata cik ulah balangah oge dupi anggada ka mana bulah kidul geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan mun pangwarahkeun anggada naon abeh tiasa ngapung reuwas bebarengan nu ngapoe jeung monyet reuwas banyak roh unggal ngabrewek eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh ningarina tini Mari-marina halisna teh sembah kapiatur kulan anu bade majang dinten ieu Gusti Rama langsung Gusti Rama iya beres manahna maju mudah-mudahan ya si Ramo dikaluhurkeun leung lamun make ali mah dan cu ampun nasib coba aing geus suruh teh sia ya lengan belah dia cangkel pisan mah rematik ongko teh aduh hapunten anu manah da teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah
Iya 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 iya. Bang berangkeun. Hapunten anu man. Iya. Wayahna we cepot. Dawala. Kulaan kumaha. Kumaha urat. Maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Kapaureun di maju lagi. Ngagokan. Ai kaula rek diteungel musuh kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula ka teungel. Aduh, hapunten we basa kamari teh ya. Iya. Nuhun ah. Iya, ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. Abeh katingali kudunungan. Abeh katingali kudunungan sumanget. Tapi ku anu mah udah bejakeun deui era. Oh, teh ulah teh pengecut jiwa kitu teh. Katingali ku Gusti Rama. Nu jagjag nu mawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana aing mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Leupas ti ye jualeun. di kilo kemudian Masa depan tingali cerah teh euy. ulah lain ka kapikeun. Ulah aya lain ka kapikeun urang teh teh sugane boga tanah nyeun museum. Tuh, Benar. Kan baik. tong ngahina sia ka monyet. Pecakan we ku maneh. Jelema mah di PHP-an semen deuleu. Sok dicengcangkeun tapi monyet patara. Can aya hiji kejadian monyet beuki semen. Oh, jujur monyet. Jujur deuleu. Anu mata kemang ngabangun teh nitah monyet. Nitah monyet, can aya hiji kejadian monyet beuki aspal. Aduh. Benar dah Kang. Tak kitu bejakeun ka bapa maneh. Nuhun. Doakeun Gusti Rama bade majeng ka medan Danalaga. Percanten ulan. Salah mau pahili jeung bener. Ta eta. Nya. Nah, da kaos ge tara pahili jeung kolor. Teuing ah. Ayo mau ngajawab begini juga. Tak kitu. Awas, priat da jeung hati-hati. Kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ayeuna. Sae. Siap. Sepanjang orang kumaha urang tenang nyai goreng mah Pak Haji Sidik perlu dising. Nenau dari mana dek? Aduh. Mainan makasih karena demonstrasi gitu ya. Aduh. Bakat cingku suka jeung bakat cingku sono hirup patepung jehe gitu. Jeung dulur-dulur uing anu keur nonton TPI. Numawi setiap malam minggu di TPI ada wayang golek. TPI ini sudah bisa mengangkat harkat derajat kesenian budaya tradisi. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusak bangsanya. Terima kasih TPI. Semoga jaya di udara. Amin. Amin. Ya Kang. Betul deh. Ini kan keadaan di hutan ceritanya. Sebab ini anak Raden Bangbang Jaya Sumpena mau ketemu bapaknya. Bapaknya yang bernama Malih. Lain Gatot Kaca. Oh iya. Gatot Kaca itu kan putrana Bima. Iya. Bima itu kan anaknya Pandu. Pandu itu kan anaknya Abiyasa. Abiyasa kan anaknya Palasara. Palasara anaknya Palasari. Ya, sianya tete. Saya mah apal karena sejarah, Kang. Iya. Apal karena babon. Makanya Den harus tahu nanti di Pusir Dayeuh Amarta, di Pusir Dayeuh Pringgandani,
di kota Pringgandani di kota Amarta teh banyak itu banyak ini banyak kendaraan dan sebagainya dan banyak beliun banyak kahayang umat Aden mang di mana wangsul ke negara reng sejajab hidup mang teh hayang dibawakeun oleh-oleh dipangmelikeun oleh-oleh ku Aden teu pira mang teh pangmelikeun padudan mudah-mudahan we atuh paman asyik moal digenggereuhkeun urang ku urang Amarta dumeh rupa kieu moal atukeun bae nu ngagenggereuhkeun mah aya naon dana aduh ampun lah aya kitu na kedulur teh lah coba kenalah tenang soal tenang mah ya ketua aduh ya siapa aples ai rupa aples teh ka maneh ai ngomong ka uing kinten-kintenna bakal nampi ka kaula Kangjeng Rama margi kitu riwayatna cenah dina waktos ngelahirkeun kaula oge ka kandungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh ka kandungan leres tuang Eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirasiahkeun ayeuna hidup palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang Eyang teh eleh deet tuang Eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hidup teh kitu yen tuang Rama teh dianu sareng tuang Eyang istri teh dianu sareng tuang deui sareng tuang dekat nata teh itu nu mawi dina lerasan dia Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat dikawit dugi kawakasan mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo timala nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu luyu jeung kalakuan kakasina ge Bambang Jaya Sumpena nya dah-dahane kasep dupi Kangjeng Rama Gatot Kaca teh Ramana Gatot Kaca teh Bima Raka na Bima teh Yudhistira Rayi na Bima kakasihna Arjuna Rayi na Arjuna eta Kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari Akang naon Rayina Arjuna adeknya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar. Waktu kecil nama Atang Ating. Oh. Percanten kalau gitu mah. Ta eta Nakula Sadewa kakasihna. Ta Ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan. Raden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di negara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala. Astrajingga sareng Dawala. Ai bapana Astrajingga ngaranna teh Semprot. Dasane Semprot saha? Semar mah ayeuna geus gede da keur leutikna mah kasemprot teh. Percanten. Tatuang Eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah Eyang istri ngaranna teh Arimbi. Hor. Dasanes Arimbi saha Maageng. Maageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi. Oh, percanten. Maageng di Bogor. Karunya jadi rana teh kolot teh. Eta teh. Heeh.
cing jag cing sehat mah agung Amin amin Panjang Yuswa. nya ai rayina arimi rayina tuang eyang kakasihna teh eta Parbakesa sanes Jajang Sari Jadi mah eta mah toko besi percanten atuh ari Pak Haji Sidik naonna nabi mah tak Pak Haji Sidik teh tatanggina Bapak Gubernur kitu ngan kahalangan ku 3.000 imah percanten atuh upami kitu tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we mung mikir nya lain meninggal sakolepat akang eta mah mamun kapareumpeunan teh hebat anoman belesat teh lamun aka bisa ngapung dek naon dah genahna kabina-bina cu awak ke genah segala lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar naon patula patalina bisa ngapung pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya bagaimana kayanya bagaimana jadi ke pasar teh moamaan duit teh mawa karunge belenyeng ka luhur aya nu dagang buah teh handap sorot blus belenyeng deui ka itu pek pikir pasti dewek akan jadi orang buburingkalan dina rezeki jadi orang beberahila kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu ya nu penting dek komunikatif Pak yang genaon dinya dewek mah keur ngadoa mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya Pak jang ya misi aya tah urang latihan heula nyong latihan ngajak-jagkeun tuur oke silahkan yang kesenian tradisi itu banyak banyak di Jawa Barat ya ada calung ada reog degung cianyuran pencak silat wah ulah lalawora dari pencak silat mah komo tambah bela diri ongko olahraga ongko tuh senina aya nya da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh la ilaha illallah kamari aki-aki keur cicing dina kuta ngadenget tarompet teretet jepepeng teh naon akang heuh naon jepepeng teh ngaleper ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok jauh-jauh si orang salatri meureun salatri ka jepepeng cingah tak kitu euy sae kan nah urang lestarikeun ieu TPI kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita seni tradisional betul cek aing oge akan menggali seni-seni yang sudah hilang memperkenalkan seni tarompet seni pencaksilat betul wayang golek ingat cing kajayur prung kayak paningdung tuh bereset Allah
beres sing mental lagu polos tomo polos tomo kan Yur polos tomo Yur sangakeun ka orang Jawa Barat Banten Banten betul laras sangakeun kayaknya ulang Jawa Barat ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah nu di Jawa Timur di Jakarta nu di Jakarta di Bengkulu anu di Bengkulu anu nuju transmigrasi di Kalimantan betul anu wah di mana-mana setel TPI wayang golek wayang golek anu di Jelekong alah anu di Cimuncang teu kantun anu di Jono aduh nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh iya Wilujeng sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae nyaeta wayang logek hayang jagong sok nya Saloyong can gogoleran mah can puas ya ka aing teh nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah kejeung ada trompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh keur kieu na kursi teh jeung si cangkir yo tidid joki teh rasaan teh trompet Yo. Wah. Salah, goblok. iya tadi TPI Iya tadi TPI didengar sama pemirsa seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Syarikaya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. paksakeun wae Siap. Eta bagus. Ya. Pugu da telang layangan kabur.
Musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting gas. Saat itu kesadaran para pemirsa di sana. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka indung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak sorangannya. Apa tak naon bikeun ka indungna kanu wajibna. Apan indungna teh maot. Da kunaon maot mah? Keur ngaramet Nah wake ngaramet pake maot. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh oke jeung maot ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunutnya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih. Disedot mun ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka-18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh.
Kumaha geus dikeureut. Ai jerit teh pemajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta genek-genekna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Lain kabina-bina maot teh munasabah. Abah, Naon? ayo orang teh dek ke mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji. Jang maraban selain. Hari emak ke mana, Bah? Hah? Emak ke mana? Pan maot. Baheula ge. Ayo mau teh naon? Hah? Ayo mau teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Di talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Kana lo teh Bandar Bawang, abong bebenyit. abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ke dihirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh Heeh. di talete teh budak. kurang ka Allah atuh yuk ah. Ajeun. Dek naon? Orang nepungan emak. Emang na Allah teh eta teh supir angkot. Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu berarti. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. Pugu da Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Merukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Juga aing tempe. Alah, Ada budak. Abah, naon? ujang yang disunatan Abah. Heeh, geus boga duit. Nah, da disunatan mah lain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh. Oh, ku Abah keretna atuh tong nitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah ka becus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, Petani. tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangfaat. Itu. Abah, Naon? hayang disunatan Abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede. Ya. Nyongkeun ka pajak. Dia ayah-ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang mawa, teu meunang maca Quran, Teu menang ngaji. can disunatan. Wah, cuk saha teh? Cek saha. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Da budak ieu kudaekna ge untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh, ada rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Diajar. Kudaekna ge untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggeus eta ge diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Tah geuning. Eta gini bisa. Teh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Alif, Ba, ta, sa. hai alif teh Bisa dibaca A,
bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Nya, Sugana pi ustad. gara sok ku abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u Tak itu. Tak kitu eta pintar budak. Sugana. alif naon bieu teh Alif JRI, alif jabar A, alif PSU. i a u Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun. Allah eta budak. lamun hayang in Bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin JRI, alif tangwin PSU. anturkeun Aniun. heueuh Ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebe. Ayahan teh aya alif yang harapan nun. model Alif nun mati jabaran. Oh, Sok abah diajar. sok diajar. alif nun mati katabrak Si belgung. Ejo katabrak dari anak asing. nepi ka kokosehan Karunya. Bapak Ujang ngalonye. B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun Ban bin bu. ban bin bun. heeh bener Meni awam pisan kana agama. B jabar ba B JR B B PS bu. bakakak Babi bu. Cida pisan. Dasar kolot belgung. Tak kitu. Abah naon ujang hayang motor bah. naon Ujang hayang motor. wah sia Nu lain-lain. can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 Karege. can sawawa maneh teh Karege 6 tahun. Hayang motor abah. Aduh, takut keke. gablek duit di mana Ngiridit abah. Coba. Wah, teu gablek uang muka Tak ngiri dia. buru-buru abah. kudu boga kartu kulawarga Pan aya di abah kartu gaple. si goblok Bawa menang. Abah buru-buru hayang motor abah. Kudu boga sia teh diku keke. aing oge teh di baju borora meuli motor Buru-buru abah. naon teh sia murucut Kapan tita tadi hayang motor teh. Lain dibawa ke WC. hayang modal budak teh meureun nya Lain-lain. nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng euy ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola geus bararesih apan meureunan moal ditegor teuing ku dunungan Nyamoa. Da fungsi nage pan babaresih bibi. Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep Saha bibi. kakasihna Arjuna Namina teh. bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyu teh ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh Kadena da seungit lagi benten atuh. alus laur hade tangtung teh eta Eta gelenyung kumis ngejepret jepret kulit bodas. panon cureleuk Nya. persis kumis abdi be awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero Bunga
ngapa terek didengkek gitu. Moal cenah nuang bawang. Bisa bau kelek. Hebat pisannya juragan Arjuna kasepna. Da menak ongkoh atuh. Alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar. Nya atuh Make kabeuli pelenis, kabeuli HP. nyo eta perhiasan duh. Heeh. Make bisa Facebookan non teh. Ayeuna mah aduh. Saprak boga BBN. saprak boga BlackBerry teh. Heeh, marukana teh unggah peuting aing mah. Dah naon. Kabeuli mio lumayan. Oh, ayeuna mah alus katungtungnakeun. Beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu. Asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh. Nyaho berita luar negeri tina Indovision. Aduh. Marukana teu canggih di imah aing ayeuna. Lain ku sagala Sagala rupiah oge ku duit. ku sagala boga ayeuna mah. Heeh. Kari ibadahna, kari daek salat. Bodoh eta mah. Ulah tinggal. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Lamun inget ka baheula bayangkeun. Ingat ka baheula kumaha ari bibi. Sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelemut. Oh bibi teh. Awak begang baheula mah. Bari jeung teu nyaho di rupa bapa. Da kunaon mah kitu apa rupa bapa? Pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot. Oh, tuang rama teh. Keur nanggung bawang ka dupa kereta api. Keur moe bawang. Cenah mah muntas dina rel aya kereta api marukana aya nu rek aya nu meuli, baru ngajanteng we. Teu nikah bener teh. Ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun. Da subuh poe kongkong. Marukana teh. Kan tegulak. Kitu tah ayi. Hirup teh. Kudu Teu nyaho di rupa bapa. Oh teu apa bibi mah. Umur 1 tahun di dunya aing teh indung anu maot. Oh, ibu Nya. ngantunkeun. Watir. Keur ngala bawang ka bentar guludug. Da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan. Jeung musim hujan. Heeh. Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur. Kabur. Allah ka mana? Ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah. Ngadon jadi pengamen jalanan. Oh, maksudna pada Aya mobil eureun kakara menang duit kencring. bari nyanyi. Bari nyanyi Iwa PY. Jadi penyanyi jalanan benernya. Bari PHP-keun beuteung teh. Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh. Nya tebih atuh IT Nya. Brebes. Kumaha teh? Ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan. Allah, da eta. Ai di tengah jalan bari jeung jauh ka tu jauh ka dieu. Heeh. Tetewang Alah, umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa. Heeh. Nasiban nepi ka kitu. Umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman. Heeh. Lamun angeun mah geus teu mirasa benernya. Tengah jadi janino. Nya Geus eueuh gagawetan. nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg. Trauma meureun. Trauma teh bener. Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing teh. Heeh. Ajan payu situ. Umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak.
tina katumanan tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe terpi ka jangar teh kana hulu teh. Ampun ngaroko mah kecanduan. Kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura. Jadi TKW. Jadi TKW nya leuh. Menang 2 bulan di Singapura, di Malaysia. Oh di Malaysia kantos. Heeh. Fungsi pangalaman. Tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia. Oh kantos ka Arab. Di Jeddah. Di ditu teh. Lumayan bilu ngahajikeun umroh oge. Ada bak hajah kecil. Kieu-kieu ge hajah aing teh. Hajah kecil kungsi. Heeh. Kungsi umroh sekalian. Aing sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh. Nah, kumaha kitu bi? Aing diperkosa di ku urang Arab. Diperkosa. Untung di dieu na tuman. Diperkosa kumaha eta teh? Maka diperkosa. Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna. Oh, da jararangkung. Samet dadana. Jararangkung urang Arab. Jabah ti jangkung teh eta Gusti awakna. Naon? Aing teh keur ngepel harita teh. Harita teh. Durug-durug teh di pangku aing kudunungan. Dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh. Da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan. Oh nyanya tuh. Pembantu teh. Pembantu teh eta disiksa geuning. Heeh. Rek diistrika ieu Ai guprak teh dina tempat tidur. Bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok. Jempe ulah gane isyarat. Mere isyarat. Mun cara urang mah jangan ngagarabag. Jangan ngajorobok, jangan sampai motak. Bisi kadenge berarti. Eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis. Sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat. Aduh. Kitu-kitu ting masih bukit we adalah. Ongkoh gila aing teh tapi resep. Ya semua getek gini Kodomang teh ka aing, baju aing dirangsadan. BH didudut. Rok diporosotkeun. Celana jero digunting. Gabrug teh aing, wah digulang gaper Gusti, aing diperkosa teh. Lain nanasiban nepi ka kitu tah. Lain mun urang matak naon jajaritan atuh. Dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup. Tungkup ana. Heung tulung atuh. Minta tolong ka saha emang di Arab aing boga tetangga. Bari geus kumaha tuh. Mun jempe we da geunah ongkoh aing. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia punongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda Jaya Salamina. Sim kuring Gailan Mahdi.